Bismillahirrahmanirrahim. Parun qala ngadauh saha Muhammadun al-Khalili, Muhammad al-Khalili, fi fatawihi dina fatawina itu Muhammad, sa'altu naros abdi saykhona ka guru abdi sadaya Muhammadan al-Baqariyya, tegesna ka Muhammad bin Qasim al-Baqariyya, aman tina tentang jalma yaqra'u anu maca itu man Al-Qur'ana kana Al-Qur'an, wala yuginnu sareng henteu ngagunahkeun itu man fihi dina itu Al-Qur'an, binuni kalawan nun al-musaddadati anu ditasdidan, wal mimi sareng mim pakola tuluy ngadawuh itu Syekh sa'altu naroskeun kuring saykhona ka guru kami al-Yamaniya, tegesna ka Abdurrahman bin Sahadah al-Yamani, ae Syekhul Qurra'i, tegesna guruna pirang-pirang ahli qurra pi zamanihi dina zamana itu Syekh, aman tina tentang jalma yaqra'u anu maca itu man Al-Qur'ana kana Al-Qur'an, wala yuginnu sareng henteu ngagunahkeun itu man fihi dina itu Al-Qur'an. Faqala tuluy ngadawuh itu Syekh, law halapa lamun sumpah saha halipun jalma anu sumpah bitolaki kana tolak, anahu kana sanyana itu halip eta layu sama henteu nyebut itu halip Qur'anan kana Al-Qur'an, layahnas mangka moal ngarupak sumpah itu halip, wapuhima sareng dipahamin dalika tina itu kawal naon anaman sanyana jalma eta yaqra'u anu maca itu man Al-Qur'ana kana Al-Qur'an, wala yuhsinu sareng henteu ngaluskeun itu man qiraatahu kana babacaanana itu Al-Qur'an, wa yuhilu sareng nyacad itu man i'roban kana i'rob wa ahkaman sareng kana pirang-pirang hukum, eta aula leuwih utama bi adamil hinsi kana henteu ngarumpak kana sumpah. Faida qoro'a mangka di mana-mana maca hukana itu Al-Qur'an saha al-junubu jalma anu junub, kadzalika halna nyakitu walayuh sinu falayahrumu mangka henteu haram itu iqra alaika itu jalma alaika itu junub, lima karena perkara ulima anu dikanyahokeun naon anahu sanyana itu ma eta laisa sanes itu ma eta bi Qur'anin maca Al-Qur'an, wa ayu waliya sareng kudu tuluy-tuluy ieu jalma baina kalimatiha antara pirang-pirang kalimahna itu khamsatun bi alayab silaku secara henteu misah ieu jalma baina syai'in antara hiji perkara minha anu tetep tina itu kalimah, wa ma sareng kana perkara ba'daha anu tetep dina sabadana itu kalimah, bi aksaro kunu leuwih loba min saktati tanapusi tibatan eureun sanapasan, wa ayyurot tiba sareng kudu nartibkeun ieu jalma hakana itu khamsah ay hadihil khamsata tegesna kana ieu anu lima, bi ayatiyaku ngadatangkeun ieu jalma biha kana itu khamsah, ala nadamiha bari netepan kana runtuyanana itu khamsah, al ma'rufi anu dikanyahokeun itu nadmi, lil itba'i karena turut kana padamelan Kangjeng Nabi, wali anna tartiba sareng karena sanya nartibkeun fil Fatihati dina Fatihah, eta manatul izazi tempat ngagantungkeunana ngalemahkeun, wa min sama sareng kulantaran manatul ijaz wajabat mangka wajib itu Fatihah, walau khorijas sholati sanajan kabuktosan itu tartib eta dina luareun salat, falau akhoro mangka lamun ngahirkeun ieu jalma mutaqaddiman kana kalimah anu ti heula amdan halna ngahaja-haja, batolat mangka batal naon qiraatuhu babacaanana ieu jalma, walajima sareng misti huka itu jalma naon itmamuha nyampurnakeunana itu qiraah, malam yatul salagi henteu lila naon alpaslu kapisah urupan cek urup, wa ila sareng lamun henteu malam yatul
Istana pamangka ngamimitian deui ieu jalma hakana itu kiroah asalisu ari anu katiluna minal aksami salasati tina pirang-pirang bagian anu tilu eta alfi'aliyatu rukun bangsa pagawean aekaonuhu tegesna ayana itu rukun eta fi'lan anu dipigawe bil badaniku badan wahia sareng ari itu fi'liyah eta salasata asyaro ayat 13 ruknan tina arah-arah rukuna alqiyamu tegesna ngadeg war ruku sareng ruku wa tumaninatu sareng tumaninah dina itu ruku wal i'tidalu sareng i'tidal wa tumaninatu sareng tumaninah dina itu i'tidal wasujudul awalu sareng sujud anu kahiji wa tumaninatu sareng tumaninah dina itu sujudul awal wal julusu sareng calik ba'dahu dina sabadana itu sujudul awal wa tumaninatu sareng tumaninah dina itu julus wasujudu sareng sujud asani anu kadua itu sujud wa tumaninatuhu sareng tumaninah dina itu sujudus sani waruknun sareng rukun wahidun anu sahiji ieu rukun bada akhiri rokaatin dina sabada akhirna rokaat wa huwa sareng ari itu wahid eta al julusul akhiru julus anu akhir calik anu akhir wa wahidun sareng hiji rukun yan sau anu cukul itu wahid min fi'li hadhil arkani tina pagaweanana ieu pirang-pirang rukun bimaudi iha dina tempatna itu arkan wahwa sareng ari itu wahid eta tartibu tartib wahwa sareng ari itu tartib eta wad'u syai'i nyimpen hiji perkara bimahalihi dina tempatna itu syai' waruwiya sareng diriwayatkeun an Jabir ti Jabir wa Muadin sareng ti Muad naon annahu masanyana itu Jabir sareng Muad eta kola ngadauh ieu Jabir sareng Muad hina soida dina mangsa naik saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila samawati ka pirang-pirang langit ro'a ningali Kangjeng Nabi pisamai dunya di langit dunya malaikatan ka malaikat ko imina anu ngadeg kabeh da iman halna salalawasna min yaumi kholaqa dina poenan ngadamel hum ka itu malaikat saha Allahu Gusti Allah ma'a qiraati adzkarin sarta maca pirang-pirang dikir walayar kauna sareng henteu ruku ieu malaikat waro'a sareng ningali Kangjeng Nabi pisama isaniyati dina langit anu kadua malaikatan ka malaikat rokiina anu ruku kabeh daiman halna salalawasna walayar fauna sareng henteu nyengkatkeun itu malaikat ru'usahum kana mastakana itu malaikat waro'a sareng ningali Kangjeng Nabi pisama isalisati dina langit anu katilu malaikatan ka malaikat sajidina anu sujud kabeh walayar pauna sareng henteu nyengkatkeun itu malaikat ru'usahum kana mastakana itu malaikat illa inda taslimi rasulillahi angin dina nalika maca salamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim ka itu malaikat fayarpauna tuluy nyengkatkeun itu malaikat kabeh hina idin dina nalika taslim ru'usahum kana mastakana itu malaikat falidalika sareng karena itu yarfauna yukarroru dibulak balik naon as-sujudu sujud marrotaini halna dua kali yukarroru dibulak balik naon as-sujudu sujud marrotaini halna dua kali kula rokaatin dina saban-saban rokaat waro'a sareng ningali Kangjeng Nabi pisama irrobiati dina langit anu kaopat malaikatan ka malaikat yatasyahaduna anu tasyahud malaikat kabeh daiman halna salalawasna waro'a sareng ningali Kangjeng Nabi pisama ilkhomisati dina langit anu kalima malaikatan ka malaikat yusabbihuna anu maca tasbih itu malaikat kabeh wayadkuruna sareng anu zikir itu malaikat kabeh Allah ka Gusti Allah daiman halna salalawasna waro'a sareng
ningali Kangjeng Nabi pisama isa disati dina langit anu kagenep malaikatan ka malaikat yukabiruna anu maca takbir malaikat kabeh iman halna salalawasna waro'a sareng ningali Kangjeng Nabi pisama isa biati dina langit anu katujuh malaikatan ka malaikat yakuluna anu maraca itu malaikat kabeh ya salamu kana lapad ya salamu daiman halna salalawasna min yaumi kholaqo dina poenan ngadamel hum ka itu malaikat saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala min yaumi kholaqo dina poenan ngadamel hum ka itu malaikat saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala pataroja tuluy ngarep-ngarep saha Rasulullah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqalbihi kumanahna Kangjeng Nabi ayakuna kana kudu kabuktosan naon kullu ibadati malaikatis samawati sakabeh ibadah pirang-pirang malaikat anu aya di langit asabi anu 7 ieu samawat eta lahu tetep pikeun Kangjeng Nabi wali umati sareng pikeun umatna Kangjeng Nabi fa'alima tuluy uninga saha al kholaiku dat anu ngadamel nyatana Gusti Allah al alimu tur anu uninga itu kholaik sirrohu kana manahna Kangjeng Nabi pajami'a tuluy ngumpulkeun itu kholaik kulla ibadati malaikatis samawati kana sakabeh ibadahna malaikat pirang-pirang anu aya di langit asabi anu 7 itu samawat pi rakaataini dina 2 rakaat lahu ka Kangjeng Nabi wali umati sareng pikeun umatna Kangjeng Nabi waqala sareng ngadauh saha muad wa jabirun sareng Jabir faman mangka ari sahabai jalma eta koma samang-samang sangadegen itu man fi sholati dina sholatna itu man ma'at ta'dimi sarta ngagungkeun lillahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala wa ikmali arkaniha sareng nyampurnakeun pirang-pirang rukuna itu sholat wa ruku'iha sareng rukuna itu sholat wa sujudiha sareng sujudna itu sholat kana mangka kabuktosan lahu eta tetepikeun itu man naon sawabu malaikatis samawati sab'i ganjaranana pirang-pirang malaikat anu aya di langit anu 7 wa syartul arkani wallahu a'lam bishawab.